Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al kalamu sifat kalam hartosna ngadawuh Allah wa huwa sareng ari kalam sifatun qadimatun eta sifat anu heubeul qaimatun anu tangtu bidzatihi ta'ala kadzat Allah ta'ala walaisat sareng henteu itu kalam biharfin eta aya harafan wala syautin sareng teu aya soraan wadidduha sareng ari lalawanana sifat kalam al bukmu eta bukmu wa huwa sareng ari bukmu al khirsu eta khirsu hartosna pire bahasa urang mah pego wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat kalam qauluhu eta dawuhan Allah wa kallamallahu Musa taklima ayat wa kallamallahu Musa taklima wa kallama sareng tos ngadawuh saha Allahu Allah Musa ka Nabi Musa takliman kalawan ngadawuh anu sanyana. Salajengna sifat anu wajib di Gusti Allah nyaeta sifat kalam. Panginten ieu teh sifat anu nomer ka-13 gerak wujud qidam baqo mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam basar kalam gitunya cuman ka-13 kalam gitunya upamina cuman wujud qidam baqo mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam ka-13 wayajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al kalamu sifat kalam wajib Allah kasifatan ku sifat kalam naon hartosna kalam teh ngadawuh atanapi nyarios tanya nyarios kayak dipayun penjelasanana wa huwa sareng ari kalam sifatun eta teh hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tangtu bidzatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala. Jadi kalam teh kalebetkeun kana sifat
sifat teh nyaeta anu sok euteup anu sok ngancik dina dat kitu nya. Contona teh kumaha sipatanana si anu teh eta geuningan ari nyaritana sok nyoroscos tah gitu. Jadi carita teh sifat nyoroscos sipatanana si anu mah nyarita teh sok nyoroscos kitu nya. Atanapi naon nya sifatan si anu mah upami nyarita na teh mani leuleuy tah kitu nya. Cariosan teh leuleuy. Jadi caritaan teh sifat. Caritaan teh sifat nu sok euteup dina dat di hiji jelema kitu nya. Di hiji jelema ieu mah nyoroscos, ieu mah leuleuy, ieu mah kasar kitu nya. Sifatana teh eta sifat kalam. Janten Allah teh wajib kasipatan ku sifat kalam anu ieu sifatna teh sifatun qadimatun bidatihi ta'ala kadat Allah ta'ala. Walaesat sareng henteu kalam teh biharpin eta aya harapan. Nah, bentena kalam kholik jeung kalam makhluk. Cariosan Allah sareng cariosan urang nu disebut makhluk urang mah cariosan Allah mah walaesa biharpin henteu aya harapan. Teu aya harap, teu aya huruf, teu aya hurupan. Kan upami urang mah nyebatkeun masjid aya hurupan mim, sim, sin, jim, dal. Masjid. Nah, Allah mah ngadawuhna teh teu aya harapan, teu aya hurupan. Kumaha? Wallahu a'lam. Kitu nya. Da lamun Allah nyariosna aya hurupan berarti Allah nyarios jeung urang teh sami. Allah teh nyariosna teh kitu masjid, masjid di kawas urang. Sedangkeun di handap tos kagores. Allah mah muholapatuhu lil hawadisi ngabedaan kanu anyar. Nu nyarita aya huruf mah jalma anu anyar, nu teu aya anu hurupan mah eta naon anu qadim. Gedengan cenah Quran aya hurupannya. Kan Al-Quran teh dawuhan Allah dengan sok ieu qala Allahu ta'ala ngas ngadawuh saha Allah ta'ala fil Qur'anil azim dina Quran anu agung. Nah eta mah saatosna katampi ku malaikat Jibril didugikeun ka Nabi Muhammad. Da janten dugina ka Nabi Muhammad ngalangkungan malaikat Jibril mah Al-Qur'an teh jadi aya hurupan. Artinya aya hurupan. Di biharpin manawi ketika lungsurna Al-Qur'an dina Lailatul Qadar artinya dina Lailatul Qadar tilauhil mahfud artinya ka Baitul Izzah pan disakalikeun. Kan kawitna Al-Qur'an anu 30 juz teh di Lauhil Mahfud hartosna lauhil teh papan mahfud anu diriksa papan tulis di urang mah bor gitunya. Jadi induk naon catatan-catatan sakabeh manusia jeung jin ayana dina Lauhil Mahfud gitunya. Tah Al-Qur'an teh aya dina di Lauhil Mahfud. Di Lauhil Mahfud diturunkeun ku Allah teh ka langit anu katujuh nu teu aya hurupan, teu aya aksaraan, teu aya soraan. Tah ti Baitul Izzah ka Nabi Muhammad mah janten aya soraan ngalangkungan malaikat Jibril gitu Jibril. Janten walaisat biharpin Al-Qur'an teh henteu naon dawuhan Allah teh Allah mah nyariosna teh biharpin teu aya harapan. Wala syautin sareng teu aya soraan Allah menyariosna teh. Teu nya wala syautin sareng ari urang mah aya soraan ba gitunya aya soraan ba ta sa ka kuping Allah mah teh ka kuping teu aya soraan gitunya.
kumaha wallahu a'lam. Dalamun aya soraan mah sakumaha saur tadi teh ya, alun aya sorak mah Allah teh sami teh jeung urang. Lamun Allah sami teh jeung urang atuh teu tulus Allah teh qadimna, teu tulus Allah teh beda jeung sakabeh anu anyar. Lamun aya soraan berarti sarua Allah teh jeung urang, lamun sarua berarti Allah teh hadis mustahil kitu nya, mustahil. Wala sautin sareng henteu aya soraan. Punya janten kauninga ayana Allah teh kitu nya, Allah mah upami ngadawuh teu aya hurupan, upami oge henteu aya soraan. Upami urang mah aya hurupan aya soraan. Geningan Al-Qur'an mah dina sabada parantos dikelola ku Kangjeng Nabi aya hurupan, sabada parantos dikelola ku para sahabat-sahabat. Da margi Al-Qur'an lungsur ka Nabi teh henteu aya sora non teu aya Qur'anan, langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kitu nya. Tah saatosna katampi ku Kangjeng Nabi ku para sahabat diserat saurna. Terkadang diseratna teh dina tulang, teh acana aya buku kamari mah, kapungkur mah dina kulit-kulit, atanapi nya dina naon-naon tah disimpen di gudang, Tah di zaman Sayyidina Umar disusun eta Al-Qur'an teh sehingga nyusun sapertoskeun anu ayeuna kitu nya. Ayeuna janten nu disebatkeun Quran lungsur ti Baitul Izzah ka Nabi teh lain bubrag Qur'ana 30 juz tapi dawuhanana Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kangjeng Nabi parantos katampi ku para sahabat diseratkeun terus disimpan tasa atosna seep namanya disusun gitunya nu 6.660 ayat teh nyeepkeun waktos 22 tahun 2 sasih 22 dinten dugikeun ka seepna Al-Qur'an teh lungsur ka alam dunya didugikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta lami-lami teuing dah henteu unggal waktos lungsur Al-Qur'an teh dinten ieu saayat gitunya, dinten enjing 2 ayat. Pageto mah terkadang henteu lungsur eta Al-Qur'an teh. Sabadana pageto terkadang lungsur langsung 4 ayat, terkadang lungsur deui saayat. Dinten 30 6.660 ayat teh nyiepkeun kana 22 tahun 2 sasih 2 dinten gul weh 30 juz 660 ayat 114 surah eta Al-Qur'an lungsurna ti Baitul Izzah ka bumi buktosna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten sakali deui kalamna Allah mah henteu aya harapan sareng henteu aya soraan. Ceuk di dieu ge walaisat biharpin teu aya harapan wala syautin sareng henteu aya soraan. Wadiduha sareng ari lalawanana sifat kalam al bukmu eta bukmu. Naon ari bukmu teh? Wahwa ari bukmu teh al khirsyu eta pire pego tetiasa nyarios gitu nya lalawanana teh. Mustahil Allah hirsu, mustahil Allah bukmu gitunya, mustahil Allah pego gitunya, mustahil eta barang mustahil moal aya di Allah. Jadi wajib Allah kasipatan ku sifat kalam ngan kalamna teu aya harapan jeung teu aya soraan, mustahil Allah pire alias tiasa nyarios teu nyarios mustahil. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasipatan ku sifat kalam. Mana cenah dalilna Allah ngadawuh sok ngadawuh teh nyaeta qauluhu dawuhan Allah
wa kallamallahu Musa taklima wa kallama tos ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Musa ka Nabi Musa takliman kalawan ngadawuh anu sanyana. Tuh janten kapena kaya nama wajibna Allah kasipatan ku sifat kalam buktosna aya kebuktosan sapertoskeun mana Allah parantos ngadawuh ka Nabi Musa ketika Nabi Musa dipanggil ku Allah ka Gunung Sinai. Dina Tur Sinai gitunya Gunung Sinai. Nya Allah didinya ngadawuh ka Nabi Musa. Itunya ngadawuh ka Nabi Musa. Ngan ngadawuhna teh nyaeta wala harpin wala syawatin teu aya harapan jeung teu aya soraan. Wallahu a'lam duka kumaha biasa kanaon kahartosna ku Nabi Musa mah bahan sadayana ngan anu buktos gitunya saur Nabi Musa teh Gusti atuh abi teh hoyong ningali dat Gusti hoyong ningali dedegan Gusti saur Nabi Musa saur Allah yeuh Musa lamun maneh hayang ningali kami tuh tingali gunung anu sakitu badagna sok tingali ditingali ku Nabi Musa tuluy maneh peureum Nabi Musa tah geus peureum saur Allah sok bentak Musa brai bunta gunung anu sakitu badagna teh teu aya itunya teu aya itunya teu aya. Nah itu ku kakawasaanana Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka dina Al-Qur'an diuningakeun wa kharra Musa syaiqo ceuk urang mah Musa dugikeun ka kalengger gitunya ningali kekawasaan Allah gunung anu sakitu badagna anjeunna peureum sakedap gunung jaden teu aya barang beunta gunung janten teu aya jantan anjeun teh ngangken we kana langkung kiat keimananana kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala gitunya dari Allah mah sakumaha saurati kamari idza aradallahu syai'an ayyaqulalahu kun fayakun dina surah Yasin di mana-mana Allah rek najah hiji perkara teh Allah mah cekap ku nyarioskeun idza aradallahu syai'an kun payakun kun kudu bukti anjeun gitunya atanapi kudu eueuh anjeun eueuh kudu bukti anjeun aya gitunya itu ku kawasaanana Allah Subhanahu wa taala janten simpulna wajib Allah kasipatan ku sifat kalam mung kalamna Allah mah teu aya harapan sareng teu aya soraan mustahil Allah kasipatan ku sifat khirsu nyaeta pego dalilna mana Allah kasipatan ku sifat kalam sakumaha pidawuh Allah wa kallamallahu Musa taklima Allah parantos ngadawuh ka Nabi Musa takliman kalawan anu sanyana ngan sakali deui dawuhan Allah mah teu aya hurupan jeung teu aya soraan. Shadaqallahul adzim.